Mumun. Si Mumun ya. Geus pasti ngeunah. Tinggali aduh. Buatan si Mumun mah asli ngeunah atuh anjir. Oh, wah saka. Tadi teh si Bos Abeng meuli 3, sesa 2. Tadi Bos Abeng nu meuli. Cing, dan nita aing ya euy. Mun nita aing mah sigana gratis. Tapi orang nyobaannya hiji ya. Da ieu hiji deui. Kelari maneh. Cing si Mumun kumaha? Asa ulin ngopi we ka ditu teh. Kali-kali atuh tembak. Aing bogoh pisan we. Bogoh pisan tak kasih Mumun. Tapi aing hese. Eta aing hese pisan rek ngomongna gitu ka we. Rek ngomong mun aing bo tae. Jadi yang tinu bo eta aing. Gampang aja mah. Gampang sebenarnya. Acir ya. Jadi inget sih Mumun aja. Lepet. Aing bogoh pisan pokoknya tapi aing teh se lain wae wani kae. Wani aing ngomong eta, tapi urang pas rek ngomong amun aing bo anjir es. Loba alasan. Lalaki mah kudu boga kawani atuh. Tembak. Itu sasaran sudah di depan mata atuh Nen. Tinggal di gimana? Kumaha mun urang latihan heula. Anjir. Kumaha eta? Kieu. Urang jadi si Mumun. Jadi mana jadi si Mumun gitu, anjir. Jadi urang jadi si Mumun. Mana nembak kasih Mumun. Wah, tapi heuh oge nya. Anjir latihan we nya heuh. Jadi urang lamun geus latihan langsung urang nembak si Mumun ya. Oh latihan. Karena naon kudu latihan heula, bener teu? Atuh. Kumaha? Rek. So lah simpen heula leupeutna atuh. Heuh bener ya kae. Heuh sok lah, kana sagegel heula ya. Tapi mana nu balik ya kanya? Kelak. Dah, tutup kieu ya. Geus we lah sok ya. Mana nembak? Jadi orang nembak gitu, heeh. Orang jadi nembak kasih Mumun, mana jadi si Mumun. Gitu sok. Mon, orang sebenarnya boga rasa ka maneh teh gelis ya Mon. Mumun mah tos biasa disebut gitu atuh. Mohon tos seueur nu jembut Mumun bahenol, Mumun gelis. Tapi tiap orang geus ngopi teh dia teh orang sok teu bisa sare Mon. Da Mumun mah teu rumasa. Mang Junet nawe atuh. Anjir. Heeh, tapi mana sok ngilu karena impian orang gitu. Dina mimpi ulin gitu ya, anjir. Wah, nu pami bobot teh kudu bismillah heula. Da Mumun mah di dieu we aya tuh. Manya ameng kaimpenan. Mang Junet. Ente. Oh, jadi Junet teh bogoh ka Mumun. Tapi aya syaratna. Anjir. Syaratna
tahun anjir. Kela. Supados jika dayang sumbing sarang sangkurya. Anjir, sangkurya. Aing jadi sangkurya. Kumumun di pasihan syarat. Mang Junet kudu ngadamel parahu. Parahu satu acan adan subuh. Waduh, sancan adan subuh nges parahu nang geus beres, tapi nuleuti kapan nu gede ta? Ageng atuh upami nu alit mangke kita kegolehan. Kumaha? Tapi eta jang naon heula atuh mun. Ya kanggo kan kita ntar berdua paparahuan. Ayo Titanic. Gitu. Wantun teh. Oh, jeng duaan itu anjir. Wah, indah sih kan ya, euy. Jika Titanic. Anjir. Tet. Siap, Junet siap yuk. Tapi anjir ajan subuh. Siap gua aing. Gila. Kalau ini kali mana orang jadi tengah saya mau ada gelis. Anggap we atau anggap si Momon. Sok atuh dilanjut. Sok anggap si Momon. Kumaha? Urang siap. Nyeun parahu. Saacan sholat saacan adan subuh eta perahu orang geus jadi anjirnya pasti bisa mana jadi pemajikan orang ini. Mohon. Dah munyin perahu kemana? Anjir kela dibantuan net kurang net kumaha mun orang cokote parahuna si Jajang. Tapi kan net dia mah bobodohan atuh net. Kayaknya apa dia mah bobodohannya kan. Anjir tapi orang terjadi Titanic atuh. Bobodohan? Di mana? Baru orang enek. Anjing tetotet. Anjir. Barinya gelom sambel. Waduh, ngena. Aingnya. Bobodohan ya makan orang jadi si Momon. Tamannya nembakna gitu mau diberes syarat gitu kan. Mana mun bogoh kudu wani.